aktivitas emak-emak sapopoe. Kamari teh keur bingungnya keur ngahulang dina pikiran teh. Masak naonnya ieu? Masak naonnya ayeuna? Torojol teh si Denisa. Teteh cek mama aya keneh teu asin tawes nu kamari. Ieu cenah pasak cenah. Ini we nya ka dapur. Ngan sancan masak teh sasapuh heula ngepel heula, ngumah wadah heula da ameh ngarareunah masakna. Ari tos beberes mah ngorehan we bawang. Meureunnan kudu lumpat heula ka warungnya ari eueuh bawangna mah. Ngan untung nama ieu teh mangi duka sabaraha sihung. Tuluy we disiksikannya si bawangna teh digoreng. Terus digoreng mah dicayan dibumbuan asupkeun we kangkungna anu bawa si Denisa teh. Da ameh teh re ieu teh dihurungkeun we kompor anu sabeulahna teh nya ditagenkeun ka teh leutik, diasupkeun minyak, asupkeun weh asin anu sesa kamari eta teh asin tawes kan teh disiksikan ayeuna mah hoream. Da kamari oge disiksikan teh bararubuk, kangkungna asak di wadahan, asin oge asak di wadahan kana piring. Ieu teh aya sesa samel anu tadi isuk-isuk keuneh we da cekolot magen lamun dina batok matara basi. Ngan ieu teh dikucuran we minyak haneutnya dikocek-kocek. Tah ning ieu meunang masak teh nikmat jeung nu kieu ge da tara neko-neko.